almarhum ayahanda abah lamun kerjeng anak mah jeung anak daharna loba heran abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa tapi lamun teu jeung anak tilok dahar ibu bae ibu ka Jogja datang ka gering disuntik geus abah sia mah teu ngajak-ngajak aing dahar cenah 2 poe teu dahar bisa kuat abah mah eta tapi lamun jeung anak patuh kuat ditarudan ku anakna gua rembul anakna kok haji entoh mah beuh haji entoh haji us haji emu atuh terbasuk kula atuh gembul kula ge nurutan abah daharna doang aja ku ari katurutan ku haji maming garembul eta bisaan kolot eta masyaallah embung ka ciri ku anak-anak aca lamun keur dahar barang teh kasambal kasar tapi lamun eueuh sasaha cemi urang mah beda lamun keur loba jelema cemi habe hayang pajar tasawuf wah di pedi tasawuf siapa dulu masyaallah giliran eueuh sasaha waduh ngawadang perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta ya Allah ya Rabb masyaallah karim nah nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna upayakeun lamun hayang urang mengenal Allah nomor kedua ngurangan sare terutama ti peuting eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya nu mantak diangkat jadi solihin nu mantak diangkat jadi wali peutingna tara sare alhamdulillah cenah kula geus teu sare nonton bola Haji Jamal mah jadi budoli duaan Masya Allah kiai nonton bola karolol nah, tapi tambah lain jangan naon yang nama bari zikir lah murid nerima murid tolol murid tolol dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya kudu di exit kita pemurid. 2 ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah lamun jeung ahli Allah jeung Habib silakan jeung Habib Lutfi silakan Habib Ja'far silakan Habib Umar jeung Haji Pendi jauh rusak jaringan HP ia hanya membuat kedangkalan batin qaswatul qulub nanaonan eta sok lagi hanya sekedar memberikan telas hati sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri heg jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiranna pemikiran ilahi pencerahan ilahi urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah diusaha kenalkeun ka Allah di politik dikenalkeun ka Allah di ekonomi dikenalkeun ka Allah jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa nomor katilu kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah nomor kaopat ngurangan omongan selain daripada maca Quran sholawat zikir maca kitab hadis ulah pati loba omong teh kuat saminggu bae ente tanu tadi teh saminggu jadi wali saminggu ulah 40 poe ulah tebal teuing 40 poe saminggu bae coba hiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring 2 nu biasa sare peuting genep jam cobangan 2 jam bae ulah sajam 2 jam 3 nu biasa urang jaringan putuskeun gua 4 nu biasa obrol ku hari stop saminggu bae ujian ada kandeuleu beungeut lagi heran ieu makan dareuh meuti beuteung demek